Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syushon Abil Khairi Syamsuddin bin Muhammad Al-Jazari rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji abu rabbi sami'in Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Yaqulu bakal nyarios saha raji awi rabbin jalma anu ngarep kana pangampura ti pangeran samiin anu maha bageran samiin anu maha nguping itu rabbin. Muhammad ibnul Jazari tegasna Muhammad Al-Jazari tegasna Muhammad putra pamegetna anu bangsa Jazari. Asy-Syafi'i anu bangsa madhab Syafi'i itu Muhammad. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu kana kaul anu bieu. Alhamdulillah sadaya jenis pujian opat lillahi eta tetep milik Allah wa shalla sareng muga maparin rahmat kelawan rahmat nu disarangkeun sarata ngagungkeun. Wa shalla sareng muga maparin rahmat saha Allah Gusti Allah ala nabiyhi ka nabina Allah wa mustafahu sareng ka anu dipilih ku Allah. Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'ani ma muhibbihi. Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi wa mukri'il Qur'ani sareng ka jalma anu maca kana Qur'an ma muhibbihi sarata jalma anu mika cinta kana itu Qur'an. Wa ba'du sareng dina sapadana maca bismillah alhamdulillah shalawat sareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi sayaktasna ieu anu hadir dina manahan musannif tegasna ieu kitab tegasna ieu kaul muqaddimatun eta muqaddimah fima di jalma fima dina masalah ala qorihi eta tetep wajib ka jalma anu maca kana itu Quran aya lama arieun nguningakeun itu qori hu kana itu Quran. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi wa sifati liantiku bi amsohil lugoti. Idh wajibun karana eta anu wajib muhattamun tegasna dipentingkeun alaihim ka itu qurra jamak tina qori qabla syuru'i dina samemeh tumandang awalan dina kawitanana ayya'lamu arieun nguningakeun itu qurra nguningakeun kana naon makharijal hurufi kana pirang-pirang tempat kaluarna pirang-pirang huruf wasifati sareng pirang-pirang sifat liantiku karana yen supaya ngucapkeun itu qurra biabsohil lugoti ku anu pang pasehat-pasehat nantina pirang-pirang bahasa. Muharriri tajwidi wal mawaqifi wa malladzi rusima fil masohifi. Muharriri tajwidi bari anu nerapkeun kana tajwid wal mawaqib sareng kana pirang-pirang tempat cicing. Wa masareng perkara alladzi anu rusima ditulis itu alladzi fil masohifi dina pirang-pirang mushaf Utsmani. Minggu limaktuin nyatana saban-saban anu dieureunkeun wa mausulin sareng anu disambungkeun biha dina itu mushaf biha dina itu masohib. Wa tayungsa sareng ta muannas ta tanis lam takun anu teu kabuktosan itu tayungsa tuktabu eta dituliskeun itu tayungsa biha kalawan biha ku itu tak majrurah. Paslun fi makharijul hurufi wa sifatiha paslun ari ieu eta hiji pasal fi makharijul hurufi nu tetep itu pasal dina maratelakeun pirang-pirang tempat kaluarna pirang-pirang huruf wa sifatiha sareng pirang-pirang sifatna itu huruf. Makharijul hurufi sab'ata asyar alladzi yakhtaruhu man ihtabar. Makharijul hurufi ari pirang-pirang tempat kaluarna pirang-pirang huruf sab'ata asyar eta 17 alladzi barina tepan kana kaul yahtaru milihhu kana itu alladzi saman ulama ihtabaro parantos narima berita itu man. Faliful jawfu wa ukhtahawahi hurufu madin lil hawa'i tantahi
Falifun mangkari makhraj alif wa uhtaha sareng bangsa na itu alif tegas nama naon tegas nama wau sareng iya wau paeh sabada baris ps iya paeh sabada baris kasroh al jawabu eta jawabul pami jawabul pami liang cangkem wahia sareng ari itu alif wa uhtaha alif sareng uhtaha tegas nama alif wau sareng iya huruf madin eta pirang-pirang huruf mad tantahi anu narima tungtung itu huruf madin lil hawai kana hawa atau kana napas. Sumali aqsal halqi hamzun haun sumali wastihi fa'ainun haun adnahu ghinun kha'uha wal qafu aqsal lisani fauqu thummal kafu. Sumali aqsal halqi salajengna eta tetepikeun ujungna genggerong hamzun ari hamzah haun sareng ha. Sumali wasti salajengna eta tetepikeun tengahna itu halku fa'ainun mangkari ain haun sareng ha. Adnahu ari handapna tawa congo na itu halku ghainun eta ghin kha'uha sareng kha na itu huruf. Wal qafu sareng ari qaf aqsal lisani eta pangkalna lisan pauku dina saluhurna sumal kapu salajengna ari kaf aspalu eta anu belah handap. Wal wastu faji musinuya wal wastu sareng ari tengahna itu lisan fajimun mangka eta jim asyinu sareng syin yaun sareng iya wal dodu sareng ari dod min hafatihi eta tetep tina gigirna itu lisan idwalia dina nalika nyanding itu hafatul lisan idwalia dina nalika nyanding itu hafatul lisan aladroso kana gigerham min aisaronya tan anu belah kenca au yumnaha atawa anu belah katuhuna tina itu adros walamu adnaha limuntaha walamu sareng ari lam walamu sareng ari makhraj lam adnaha eta handapna itu lisan itu hafatul lisan limuntaha pikeun tungtungna itu hafatul lisan. Wan nunu sareng ari nun min torofi eta tetep tina tungtungna itu lisan ija'alu mangka kudu ngajaradikeun aranjeun sadaya kana itu lam tahtu dina sahandapeunana itu nun warau sareng ari ro yudani eta nyaketan itu ro hi kana itu nun adholu barina asup itu ro lidhorin kana tonggong ada kholu barina asup idoro ridhorin kana tonggongna itu lisan wal ta wa zalu wa tamin huwa min uliyas sanaya wasofiru mustaqin wal ta sareng ari ta wa dalu sareng dal wa taun sareng ta wa taun sareng ta minhu eta tetep tina itu terpulisan wa min uliyas sanaya sareng tina pirang-pirang huntu anu luhur idopat sifat lil mausuf wasopiru sareng ari huruf sopir tegas nama huruf anu ngadesis nyatana sod zai jeung sin mustaqinun eta anu narima cicing itu huruf sopir minhu tina itu terpulisan wa min fawqis sanaya sareng tina anu luhurna pirang-pirang huntu asupla anu belah handap wa dhau sareng ari dha wa dzalu sareng dzal wa thaun sareng tha lil ulya min torofaihima eta tetep tina tungtung dua nah itu torful lisan sareng sanayal ulya lil ulya pikeun anu luhurna wal fa'u sareng arifa mimbat nisyapati eta tetep tina beuteungna itu bibir tina beuteung bibir ma trofis sanaya sarta pirang-pirang tungtungna pirang-pirang gigi al musyripati anu luhur itu sana li syafataini eta tetep pikeun syafatain bibir dua al wau ari wau baun sareng ba mimun sareng mim wa gunnatun sareng ari gunnah makhrajuha eta ari makhrajna itu gunnah al khaysyum eta khaysyum rongga hidung
Sifatuha ari pirang-pirang sifatna itu huruf jaharun eta jahar jelas, warihun sarang rukhawah lepas, mustafilun sarang istipal narima handap, munfatihun sarang invitah narima terbuka, musmatatun sarang ismat hartos narepeh, wakul sarang kudu ngucapkeun anjeun adida kana lalawanana itu nu sadayana tegasna mah jahar rukhawah istipal invitah jeung ismat. Mahmusuha ari hamesna itu huruf pahathahu atawa mahmusuha ari huruf anu kasifatan ku sifat hamas pahathahu syahsun sakat fahathahu syahsun sakat eta huruf anu kumpul dina lafaz hathahu syahsun sakat. Syadiduha ari syiddahna itu huruf labdu aji dekotin bakat eta lafad aji dekotin bakat. Wa baina rikhwin wa syadidi lin umar wa sab'u ulwin khusodawatin wa sab'u ulwin khusodawatin kidm hasor. Wa baina rikhwin sarang eta tetep di antara rukhawa wa syadidi sarang syiddah lin umaru ari huruf nu kumpul dina lafad lin umaru. Wasab ulwin sarang ari 7 huruf anu ngagaduhan sifat luhur hasoro eta narima kumpul itu sabu ulwin khusso dogotin kid dina lafad khusso dogotin kid. Wasodun dodun ta'un dha'un mutbaqo wa farra min lubil huruful mudlaqo. Wasodun sarang ari huruf sod, dodun sarang dod, ta'un sarang to, dha'un sarang dho, mutbaqatun eta huruf itbaq. Wal hurufu sarang ari pirang-pirang huruf al mudlaqatu anu tajam atawa anu disifatan ku sifat idlaq. Farra min lubin eta huruf nu aya dina lafaz farra min lubin. Sofiruha sodun wa zayun sinu qalqalatun qatbu jaddin walinu. Sopiruha ari sopirna itu huruf tegasna huruf anu ngabogaan sifat sopir ngadesis sodun eta sod wa zayun sareng zay sinun sareng sin. Qalqalatun ari huruf qalqalah tegasna huruf anu naikdo huruf anu mantul qatbu jaddin eta huruf nu aya dina lafaz qatbu jaddin. Walinu sareng ari huruf lin waun eta wau yaun sareng iya sakana anu sukun itu wau sareng iya. Wan fatah sareng narima fatah itu wau sareng iya. Qoblahuma dina samemehna itu wau sareng iya. Wal inhirafu sareng ari huruf anu kasifatan ku sifat inhiraf hartosna teh berubah. Sohiha eta disoheh eta disahkeun itu inhiraf bila medina lam waroi sareng dina ro. Juila dijadikeun itu ro bitakririn kana takrir di urang-urang atau getaran. Wali tapasyi sareng eta tetep pikeun tapasyi huruf anu menyebar asyinu arisyin istatil kudu manjangkeun anjeun dhan kana dhad. Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawwidil qur'ana athimun. Wal akhdu sareng ari nyokot wal akhdu sareng ari make bit tajwidi kana tajwid hatmun eta wajib itu akhdu lazimun anu misti itu akhdu lazimun anu misti itu hatmun manarisa sajalma lam yujawwid eta teu najwidan lam yujawwid eta teu make tajwid itu man al-Qur'ana kana Al-Qur'an athimun mangka eta anu dosa itu man liannahu karana saektosna itu Qur'an angzala eta ngalungsurkeun kana itu Qur'an saha al-ilahu Allah bihi sartana make tajwid wa hakadza sareng nya kitu deui saperti angzala al-ilahu bihi wasola nepi itu Qur'an minhu ti itu ilah ilaina ka urang sadaya wa huwa aidon hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa sareng ari itu tajwid aidon kalawan deui hilyatut tilawati eta hiasan bacaan
wazinatul adai sareng hiasan nyorogeun, wal qiraati sareng hiasan bacaan. wa huwa i'taul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqiha wa raddu kulli wahidin li aslihi wa lafdu fi nadhirihi kamithlihi mukammilan min ghairi ma takallufin bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Wa sareng ari ngaran tajwid i'taul hurufi eta mikeun kana pirang-pirang huruf, haqqaha kana hakna itu huruf, min sifatin nyatana sifat, laha tetep itu sifat pikeun itu huruf, wa mustahaqiha sareng anu narima ngahak kana itu huruf, wa raddu kulli wahidin sareng ngabalikeun kana saban-saban anu sahiji, li aslihi pikeun asalna itu wahid, wa lafdu sareng ari lafad kamitslihi eta tetep saperti misilna itu lafad, fi nadhrihi dina anu ngabandingan kana itu lafad, mukamilan bari anu nyampurnakeun kana itu lafad, min ghairi mata kalupin kalawan henteu diperdih, bil lutfi ku lembut, pin nutqi dina ngucapkeun, bila ta'assupin kalawan sakahayang, kalawan henteu hese. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqihi. Walaisa sareng sanes, walaisa sareng teu aya, bainahu eta tetep diantara itu tajwid, wa baina tarkihi sareng diantara ninggalkeun kana tajwid, illa riyadatun angin naon latihan, illa riyadatum ri'in angin naon latihanana hiji jalma, bifaqihi kalawan make ujung bahamna itu imruun, faraqiqan mustafilan min ahrufin wa hadziran tafkhima lafdil alifi. Faraqiqan mangga kudu narkikeun saleresna anjeun, mangga kudu ngaipiskeun saleresna anjeun, mustafilan kana anu narima istifal, min ahrufin nyatana pirang-pirang huruf, wa hadziran sareng kudu mikasieun anjeun, mikasieun saleresna anjeun, tafhima lafdil alifi kana nafhimkeun lafad alif, wa hamzal hamdu a'udzu wa hamzal hamdu a'udzu ihdina Allah tsumma lami lillahi lana, wa hamzal hamdu sareng kudu narkikeun saleresna sareng kudu narkikeun anjeun kana hamzah nu aya dina lafad alhamdu, a'udzu sareng kana hamzah nu aya dina lafad a'udzu, ihdina sareng kana hamzah nu aya dina lafad ihdina, Allaha sareng kana hamzah nu aya dina lafad Allaha, summa lami lillahi salajengna lam nu aya dina lafad lillahi, lana sareng lam nu aya dina lafad lana, wal yatalatop sareng lam nu aya dina lafad wal yatalatop, wa 'alallahi sareng lam nu aya dina lafad 'alallahi, waladdo sareng lam nu aya dina lafad laddallin, waladdallin lam nu kahiji nu diharakatan, wal mima sareng kudu narkikeun anjeun kana mim, min makhmasatin tina lafad makhmasatin, wa mim maradin sareng tina lafad maradin, wa ba abarqin sareng kudu narkikeun anjeun kana ba-na nu aya dina lafad barqin, baltilin sareng kana ba nu aya dina lafad baltilin, bihim sareng kana ba nu aya dina lafad bihim, bizi sareng kana ba nu aya dina lafad bizi. Paharis ala syiddati wal jaharil ladzi, paharis mangka kudu ngajaga anjeun ala syiddati kana syiddah, wal jahari sareng kana jahar, alladzi anu fiha tetep itu alladzi dina ba, wa fil jimi sareng dina jim, kahubbi sobri kahubbi ari contona eta tetep seperti lafad hubbi, asobri sareng lafad sobri, robuatin sareng lafad robuatin, ujudusat sareng saperti jim nu aya dina lafad ujudusat, wa hajjil fajri wa hajjin sareng kana jim sareng saperti jim nu aya dina lafad haji, al fajri sareng saperti jim nu aya dina lafad al fajri,
wabayinan mukol-kolan insakana wa yakun fil waqfi kana abyana wabayinan jeung kudu ngajelaskeun salaresna anjeun mukol-kolan kana huruf kol-kolah insakana lamun sukun itu huruf kol-kolah wa yakun sareng lamun kabuktosan itu kol-kolah fil waqfi eta tetep dina nalika waqaf kana mangka kabuktosan itu kol-kolah abyana eta leuwih jelas itu kol-kolah haso ahadul haqqu wasina mustaqimin yasqu haso sareng kudu ngajelaskeun anjeun kana ha nu aya dina lafaz haso ahadtu sareng kana ha nu aya dina lafaz ahadtu al haqqu sareng kana ha nu aya dina lafaz al haqqu wasina mustaqimin sareng kudu ngajelaskeun anjeun kana sin nu aya dina lafaz mustaqimin yastu sareng kana sin nu aya dina lafaz yastu sareng kana sin nu aya dina lafaz yasqu waraqi qira'a idza ma kusirat kadza ba'dal kasri haitsu sakanat waraqi sareng kudu narkikeun anjeun arro'a kana ro idza ma kusirat di mana-mana dikasrohkeun itu ro kadzaka nya kitu deui saperti kasroh haitsu sakanat dina sakira-kira sukun itu ro ba'dal kasri dina sabada kasroh ilam takun lamun teu kabuktosan itu ro min qabli harfin isti'lain eta tetep dina samemeh huruf isti'la au kana tatawa kabuktosan naon al kasratu kasroh laisa eta lain eta sanes itu kasroh aslan dina asalna wala khulfu fi firaqin likasrin yujadu wa akhfi takriron idza tushaddadu wala khulfu sareng ari beda pendapat ari ikhtilaf yujadu eta dipendakan itu khulfu fi firaqin dina lafaz firaqin likasrin karana dikasrokeun harap samemehna wa akhfi sareng kudu nyamarkeun anjeun takriron kana takrir atau kana ngabulak-balik ro idatu syaddadu di mana-mana ditasdid dan itu ro babul lamati ari ieu eta babuat martelakeun pirang-pirang hukuman lam wa fakhimil lama min ismillahi anfatin au dhammin ka abdallahi wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa al idbaqo aqwa qala wal aso wa fakhim sareng kudu nafhimkeun anjeun ngandelkeun anjeun alama kana lam min ismillahi tina jenengan Allah an fathin tina sabada fatah al dhammin atawa sabada dhamma ka abdullahi ari contona eta tetep seperti lafaz abdullahi wa harpasti lain wa fakhim sareng kudu nafhimkeun anjeun harfal isti'la'i kana huruf isti'la wa susok sareng kudu nangtoskeun salaresna anjeun al itbaqo kana itbaq aqwa kana anu leuwih kuat tafhimna nahu qala ari contona eta saumpamana lafaz qala wal aso sareng lafaz aso wa bayyinil itbaqo min ahaltuma basalta wal khulfu binakhluqun waqo wabayin sareng kudu ngajelaskeun anjeun al itbaqo kana huruf itbaq kana itbaq min ahaltu tina lafaz ahaltu ma'a basaltu ta sartana lafaz basaltu ta wal khulfu sareng ari beda pendapat waqa'a eta tumiba itu khulfu binakhluqum dina lafaz nakhluqum wa hari sareng kudu ngajaga anjeun ala sukuni kana sukun fi ja'alna dina lafaz ja'alna an'amta sareng dina lafaz an'amta wal maghdubi sareng dina lafaz maghdubi ma dhalalna sarata lafaz dhalalna wa khallisin fitah mahdzurun asa khawfashtibahihi bimahdzurun aso wa khallis sareng kudu ngabedakeun anjeun tina itbaq in fitah mahdzurun kana in kana
infitahna dzal nu aya dina lafad mahzuron asa sareng kana sin nu aya dina lafad asa khaufashtibahi karana mikasieun nyarupaanana itu kullun tina dzal sareng sin bimahzuron kana dho nu aya dina lafad mahzuron asa aso sareng kana sod nu aya dina lafad aso wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fisnata wara'i sareng kudu ngaraksa anjeun syiddatan kana syiddah bikafin dina kaf wa bitain sareng dina ta kasyirkikum ari contona eta saumpamana lafad syirkikum wa tatawaffa sareng lafad tatawaffa fitnata sareng lafad fitnata paslun fi idghamil mutamathilaini wal mutajanisaini paslun ari eta hiji pasal fi idghamil mutamathilaini nu tetep itu pasal dina mertelakeun idgham mutamathilain wal mutajanisaini sareng idgham mutajanisain wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adegim kaku robbi wa balla wa abin wa adegim sareng kudu ngaidghamkeun anjeun awwalai mithlin kana anu mimiti dua dina samisil dina contoh dina anu samisil wajin sin sareng dina anu sajinis insakana lamun sukun itu kullun tina itu mislin wajinsin kakur robbi ari contona eta saumpamana lafad kur robbi ieu contoh idgham mutamasilain wa balla sareng lafad balla ieu contoh idgham mutajanisin wa bin sareng kudu ngajelaskeun anjeun fi yaumin dina lafad fi yaumin ieu mah ulah dijelaskeun ma'aqalu sareng lafad sartana lafad ma'aqalu wahum saratan lafad qalu wahum wa qul na'am sareng lafad qul na'am sabbihu sareng lafad sabbihu la tuzigh quluba sareng lafad la tuzigh quluba faltaqom sareng lafad iltaqom wa dhoda bistitolatin wa makhrajin mayiz minadh-dha'i wa kullu hataji wa mayiz sareng kudu ngabedakeun anjeun al-dhoda kana dhod bistitolatin dina panjangna wa makhrajin sareng dina makhrajna minadh-dha'i tina dha wa kulluha sareng ari sakabehna itu dha taji'u eta bakal datang itu kulluha itu dha fi dhani dina lafadz dhani dzilla sareng lafadz dzilla zuhri sareng lafadz zuhri uzmi sareng lafadz uzmi al-hifdzi sareng lafadz al-hifdzi aikidz sareng lafadz aikidz wa anzir sareng lafadz anzir azmin sareng lafadz azmi dhuhri sareng lafadz dhuhri lafdi sareng lafadz lafzi zahir sareng lafadz zahir ladho sareng lafadz ladho syuadzi sareng lafadz syuadzi kazmin sareng lafadz kazmin dolama sareng lafadz dolama ughludz sareng lafadz ughludz zolami sareng lafadz zolami zufri sareng lafadz zufri intazir sareng lafadz intazir dhoma sareng lafadz dhoma azparo sareng lafadz azparo dhannan sareng lafadz dhannan kaifa jaa barina sakumaha datang itu dhannan wa iz sareng lafadz iz siwa izina salianti lafadz izina dhalla sareng lafadz dhalla an-nahli dhallan nahli sareng lafadz dhalla dina surah an-nahl zuhrufin sareng lafadz dhalla dina surah az-zukhruf sawa ari itu dhallan nahli wa zuhruf eta anu sami Fadzolta teras lafadz zolta zoltum sareng lafadz zoltum wa dhallu sareng ari lafadz dhallu birumin dina surah rum kal hijri eta tetep saperti dina surah al-hijr dhallat sareng lafadz dhallat nadhallu sareng lafadz nadhallu syu'ara dina surah asy-syu'ara ya dhulalna sareng lafadz ya dhulalna mahdzurun sareng lafadz mahdzurun ma'al muhtadziri saratana lafadz al muhtadziri wa kunta fadzon sareng lafadz kunta fadzon wa jami'an nadhari sareng anu sadayana tina lafadz nadhar illa biwailin angin dina surah al mutaffifin
hal sareng dina surah Al-Insan. Wa nadhiratun sareng lafad nadhiratun ula anu kahiji. Wal ghaidhi sareng lafad al ghaidhi larra'di salian ti larra'di salian ti surah ar-ra'di. Wa hudin sareng surah hud qasiratun ari itu ghaid sareng ari itu ghaid larra'di wa hudin eta anu pondok. Wal hadzi sareng lafad hadzi hartosna nu hartosna bagian. Lal hadzi lain lafad al hadzi ala ta'ami hartina anu ngarep kana tuangan. Wal khilafu sareng ari perbedaan pendapat sami eta anu masyhur itu khilaf fi dhoninin dina lafaz dhoninin. Wa intala qayal bayanu lazimun an qadha dhahraka iya az-zalimu. Wal bayanu sareng ari jelas lazimun eta anu mesti itu bayan intala qaya lamun nyanding lamun tepung itu dhon sareng dho angqadha dhahraka dina lafad angqadha dhahraka ya az-zalimu sareng dina lafad ya az-zalimu. Wal dhurra sareng kudu ngajelaskeun anjeun kana kana lafad udhurra ma'a wa azza sartana lafad wa azza ma'a afaldum sarta lafad afaldum. Wasopi sareng kudu ngajelaskeun anjeun sareng kudu nyipatan anjeun ha ajibahuhum kana sifat ha nu aya dina lafad jibahuhum alaihim sareng kana iya nu aya dina lafad alaihim. Wa adhiril gunnata min nunin wa min mimin idza mashuddida wa akhfiyan. Wa adhir sareng kudu ngajelas ngadhahirkeun anjeun al gunnata kana gunnah min nunin tina nun wa mimin sareng tina mim idza mashuddida di mana-mana ditasdidan itu nun sareng mim. Wa akhfiyan sareng kudu ngentengkeun salaresna anjeun al mima kana mim intaskun lamun sukun itu mim bigunnatin saratana make gunnah lada bain dina nalika mayunan ba alal mukhtari barina tepan kana kaul anu dipilih min ahlil adai ti ahli ada teh ahli anu ngariwayatkeun kana Al-Qur'an. Wadhir sareng kudu ngadhahirkeun wadhiron sareng kudu ngadhahirkeun ngajelaskeun salaresna anjeun hakana itu mim anu sukun inda baqil ahrufi dina nalika mayunan kana anu sasana tina pirang-pirang huruf. Wahdar sareng kudu mikasieun anjeun kudu hati-hati anjeun antakhtafiya kana yen narima samar kana yen nyamarkeun anjeun kana itu mim anu sukun lada wawin dina nalika mayunan wau wa fa'in sareng mayunan fa. Paslun fi ahkamin nunis sakinati wa tanwini nu tetep itu pasal dina martelakeun birang-birang hukuman nun anu sukun wa tanwini sareng tanwin. Hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharu nidgomun wa qalbun ihfa. Hukmu tanwinin sareng ari hukuman tanwin wa nunin sareng hukuman nun yulfa eta dipendakan yulfa eta diringkas. Yulfa eta dipendakan itu hukum idharun tegesna kahiji idhar hartosna jelas idgomun sareng kadua idgom hartosna ngasupkeun wa qalbun sareng katilu iqlab hartina ngagentikeun ihpaun sareng kaopatna ikhfa hartosna nyamarkeun. Pa in zahar fil halaqi adhhir wa dagim fil lami warra labi gunnatin lazim. Wa adhhir fa adhhir mangka kudu ngadhahirkeun anjeun kana nun sareng tanwin inda harfil halaqi dina nalika mayunan haraf halaq wa dagim sareng kudu ngaidgomkeun anjeun kana nun sareng tanwin fil lami dina nalika mayunan lam warroi sareng dina nalika mayunan ro. Lazima barina misti itu idgom la bigunnatin kalawan henteu make gunnah. Wadgiman sareng kudu ngaidgomkeun salaresna anjeun kana nun sareng tanwin bigunnatin kalawan make gunnah fi yu'minu dina lafad dina nalika dina
nalika mayunan huruf lafad yu'minu illa bikilmatin angin dina kalimah kadunya tetap itu kilmah saperti lafad dunya anwanu sarang lafad anwanu wal qalbu indal ba bi gunnatin kadza al ihfa ladza bakil hurufi uhida wal qalbu sarang ari iklab indal baki eta tetep dina nalika mayunan ba bigunnatin sarata namaki gunna kadza eta tetep nyakitu deui saperti iklab dina pada make gunna al ihfa'u ari ikhfa uhida barina dicandak itu ikhfa ladza bakil harufi dina nalika mayunan sasesana tina pirang-pirang huruf faslun fil maddi wa aqsamihi nu tetep itu pasal dina martelakeun mad hukuman mad wa aqsamihi sareng pirang-pirang bagianna itu mad wal maddu sareng ari wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa qasrun sabata wal maddu sareng ari mad lazimun eta aya anu lazim wajibun sareng anu wajib ata anu datang itu wajib wa jaizun sareng aya anu jaiz wa huwa sareng ari itu jaiz wa qasrun sareng qasar sabata eta tetep itu jaiz sareng qasar Falazimun in jaa ba'da harfi maddin sakinu halaini wa bituli yumaddu falazimun mangka ari mad lazim in jaa eta lamun datang itu lazim ba'da harfi maddin in jaa eta lamun datang ba'da harfi maddin dina sabada harap mad naon sakinun harap anu sukun naon sakinu halaini harap anu sukun dina tingkah dua nyatana waqaf sareng wasol wa yumaddu sareng dipanjangkeun itu lazim bituli kalawan panjang wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bikil mati wajibun sareng ari anu wajib in jaa eta lamun datang itu wajib qabla hamzatin dina sameme hamzah muttasilan bari anu antel bari patepung bari anu ittisal in jumi'a lamun dikumpulkeun itu mad sareng hamzah bikil matin dina hiji kalimah wa jaizun ida ata munfasila au arada sukunu harfa musjala wa jaizun sareng ari mad anu jaiz idza ata eta di mana-mana datang itu jaiz munfasilan bari anu inpisal narima kapisah au arodo atawa anyar datang naon as-sukunu sukun harfan dina hurufna musjalan bari anu dimutlakeun paslun fi ma'rifatil waqfi wal ibtidai nu tetep itu pasal dina martelakeun nguningakeun kana tempat waqaf kana waqaf wal ibtidai sareng ibtida hartosna ngawitan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wa ba'da tajwidika sareng kudu inget anjeun wa ba'da tajwidika wa sareng kudu inget anjeun sareng kudu apal anjeun ba'da tajwidika dina sabada najwidan anjeun lil hurufi kana pirang-pirang huruf la budda teu meunang henteu eta anu misti min ma'rifatil wuqufi tina nguningakeun kana pirang-pirang tempat waqaf wal ibtidai sareng pirang-pirang tempat ibtida hartosna ngawitan wahia sareng ari itu waqaf wahia sareng ari itu waqaf sareng ibtida tuksamu eta dibagi itu waqaf sareng ibtida idzan salasatan kana tilu tamun ari anu kahiji eta waqaf tam ari anu kahiji eta tam waqafin sareng kadua kaf wa hasanun sareng katilu hasan wahia lima tamma wa illam yujad ta'allukun au kana ma'nan fabtadi wahia sareng ari itu waqaf lima eta tetep karana perkara tamma parantos sampurna itu ma bab tadi mangka kudu ngawitan anjeun ieu rada hese logatanana fa illam yujad mangka lamun teu dipendakan naon ta'allukun ta'allukna lafad sareng makna
fatamu mangka ari waqaf eta waqaf tam. Au kana atawa kabuktosan itu ta'alluq maknan dina maknana wungkul fal kafu mangka ari itu waqaf eta fal kafi mangka ari itu waqaf eta waqaf kaf. Walafdon sareng dina lapadna wungkul pamnaan mangka kudu nyegah saleresna anjeun illa ruusal ayi angin pirang-pirang pokok dina pirang-pirang ayat. Jawiz mangka kudu ngameunangkeun anjeun al hasana kana jawiz mangka kudu ngameunangkeun anjeun fal hasanu mangka ari tu waqaf eta waqaf hasan. Wa ghairu ma sareng ari salianti waqaf sareng ari waqaf salianti kalimah tamma parantos sampurna itu ma qobihun eta waqaf qobih ngaranna. Walahu sareng pikeun itu waqaf pikeun itu qori yu qafu barina diwaqafkeun yuqafu barina diwaqafkeun itu kalimah itu lafad itu ma muntoron karana madarat wayabda'u sareng wayubda'u sareng dikawitan itu ma qoblahu dina samemehna itu waqaf. Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairuma lahu sabab. Walaysa sareng teu aya fil Qur'ani eta tetep dina Qur'an naon min waqfin waqaf wajaba anu wajib itu waqaf wala haramin sareng teu aya waqaf anu haram. Ghairuma nu salianti perkara lahu eta tetep pikeun itu ma sababun ari sabab. Paslun fi ma'rifatil maktu'i wal mausuli nu tetep itu pasal dina martelakeun nguningakeun kana anu dipegatkeun wal mausuli sareng anu disambungkeun. Wa arif sareng kudu apal anjeun wa arif limaktu'in wa mausulin wata bi musabil imami fi maqad ata. Warib sareng kudu uninga anjeun limaktu'in kana kalimah anu dipegatkeun wa mausulin sareng anu disambungkeun watain sareng kana tak tanis fi mushafil imami dina mushaf imam Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala an bima dina perkara qad ata parantos datang itu ma fakto mangka kudu megatkeun anjeun mangka kudu mutuskeun anjeun bi asyri kalimatin kana 10 pirang-pirang kalimah an kana lafad an la sareng lafad la ma'amal jain yen kahiji syaratan lafad maljaun wala ilaha ma'amal jain saratan lafad maljaun wala ilaha illa sareng lafad la ilaha illa ini nomor kedua. Maljaun mah dina surah At-Taubat, la ilaha illa mah dina surah Hud. Wa ta'budu Yasin sareng katilu dina ta'budu sareng katilu dina ta'budu dina surah Yasin. Sani Hudan sareng kaopat anu kadua dina surah Huda. Wal la yusyrikna 5 sareng kalima lafad la yusyrikna 5 dina surah Al-Mumtahanah. Tusyrik sareng genep dina lafad tusyrik ieu ma Al-Hajj yadkhulna sareng katujuh dina lafad yadkhulna surah Nun ta'lu ala sareng kadalapan dina lafad ta'lu ala surah Ad-Dukhan. Allah yaqulu kasalapan lafad Allah yaqulu la aqulu kasapuluh Allah la aqulu. In ma birro diwal maftu hasil silo kudu nepungkeun anjeun in kana lafad in ma kana lafad ma birro dina surah Ar-Ra'd.
wal maftuha sareng anu dipatahkeun hamzahna. Wa anma nuhu iqta'u mimma biru min wan nisa. Wa an sareng kana lafad an, wa an sareng kudu megatkeun anjeun kana lafad an, ma kana lafad ma mausul. Nuhu dina lafad nuhu ieu mah surah Al-A'raf, iqta'u kudu megatkeun aranjeun min kana lafad min, ma kana lafad ma, biru min dina surah Ar-Rum, wan nisa'i sareng dina surah An-Nisa. Hulful munafikina ari mushaf eta beda pendapat dina surah munafikin. Amman asasa parantos sepakat ulama kana megatkeun kana lafad amman asasa. Pusilat dina surah Pusilat, An-Nisa dina surah An-Nisa, wadibhin sareng dina surah Ad-Dibhu, hayatsuma sareng wadibhin sareng dina lafad dibhun, hayatsuma sareng dina lafad hayatsuma. Wa an sareng kana lafad an masdariyah, lam sareng lafad lam. Innama inna sareng kana lafad inna, ma sareng kana lafad ma, al maftuha anu dipatahkeun, kasron sareng anu dikasrohkeun. Ulangi, wa an sareng kana lafad an masdariyah, lam sareng lafad lam lam. In kudu megatkeun anjeun kana lafad inna, ma kana lafad ma, al maftuha anu dipatahkeun itu inna, kasron sareng anu dikasrohkeun. Al-An'ami dina surah Al-An'am, wal maftuhu sareng ari anu dipatahkeun, yadauna eta lafad yadauna ma'an barina bareng. Wa khulful anfali sareng ari beda pendapat dina surah Al-Anfal, wa nahlin sareng dina surah An-Nahl, wa qa'a eta tumiba itu khulful anfal wa nahlin. Wa kulli ma sa'altumuhu waqtulif ruddu kadza kul bisama wal waslasif. Wa kulli ma sa'altumuhu sareng kudu megatkeun anjeun kana lafada kulli ma sa'altumuhu. Wa tulifa sareng diihtilafkeun itu kulli ma sa'altumuhu. Ruddu dina sameh lafad ruddu. Kadza nya kitu deui saperti ihtilaf kul kudu ngucapkeun anjeun bisa ma kana lafad bisa. Bisa ma kana lafad bisa ma. Bisa sareng lafad ma. Wasif sareng kudu nyipatan anjeun al wasla kana wasol. Khalaftumuni dina samemeh lafad khalaftumuni. Wastarau sareng dina samemeh lafad istarau. Iqto'a kudu mutuskeun salaresna anjeun fi kana lafad fi, ma sareng kana lafad ma. Uhiya dina samemeh lafad uhiya, afadum sareng dina samemeh lafad afaldum. Ijtahad sareng dina samemeh lafad ijtahad, yablu sareng dina samemeh lafad yablu, ma'an barina bareng. Sania fa'alna sareng anu kadua dina lafad fa'alna, waqa'at anu tumiba dina surah waqiat. Rumin sareng dina surah Rum, kilan kana saban-saban sahiji. Tangzilu syu'ara sareng dina lafad tangzilu syu'ara dina surah Asy-Syu'ara. Wasila sareng kudu nepungkeun atawa ngawasolkeun salaresna anjeun guerodi kana salian ti ieu anu dicarioskeun. Fa aina ma kan nahli sil mukhtalif bisyu'ara ahzabi wan nisa wasif. Wa fasil mangka kudu nepungkeun anjeun aina ma kana lafad aina ma, penulisan lafad aina sareng mim ditepungkeun dihijikeun. Kan nahli bari saperti surah An-Nahl. Pamutalipun sareng ari perbedaan pendapat bisyu'ara eta tetep dina surah Asy-Syu'ara, Al-Ahzabi sareng dina surah Al-Ahzab, wan nisa'i sareng dina surah An-Nisa. Wasif sareng kudu nyipatan anjeun kana itu wasol atawa kana nu disambungkeunna. Wasil sareng kudu nepungkeun anjeun fa'ilam kana lafad fa'ilam, tegasna mah in sareng lafad lam. Hudan dina surah Hud, allan naja'ala sareng kana lafad allan naja'ala
an sareng lan samemeh lafad naj'ala najma'a sareng an lan memeh lafad najma'a kaila tahzanu sareng lafad kaila tahzanu kae sareng lafad la tak sau sareng dina samemeh lafad tak sau ala kae tak sau ala hajun alaika harajun waqat an mayyasha man tawalla yaumahum hajun ari itu contoh eta dina surah haji alaika memeh lafad alaika harajun dina samemeh lafad alaika harajun waqatuhum sareng ari megatkeun atau mutuskeun para ulama an eta tetep dina lafad an man sareng lafad man mayyasha'u yasha'u dina samemeh lafad yasha'u man sareng kana lafad man tawalla dina samemeh lafad tawalla yaumahum sareng dina lafad yaumahum wa ma lihadza sareng kudu mutuskeun anjeun kana lafad ma lihadza kana lafad lihadza walladzina sareng lafad alladzina haula'i sareng lafad haula'i sil kudu nepungkeun anjeun tahina kana lafad tahina fil imami mungguh mushaf imam wa uhila sareng dilemahkeun itu kaul wa wazanuhum wa kaluhum sil kadzaka min alha wa ya la tafsil wasil sareng kudu nepungkeun anjeun wazanuhum kana lafad wazanuhum wa kaluhum sareng lafad kaluhum tegasna mah mim sareng lam nu aya dina lafad naon tegasna mah lafad kaluhum wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun dina dauhan Allah tegasna mah lafad wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun ulangi wasil sareng kudu nepungkeun anjeun wazanuhum kana lafad wazanuhum wa kaluhum sareng lafad kaluhum kadzanya kitu di saperti mazkur la tafsil maka ulah nepungkeun anjeun min al tina alif lam ha sareng ha tanbih wa ya in sareng iya nida rahmatuz zuhrufa bita izzabaro al-arafi ruminhu din kafil baqarah wa rahmatuz zuhrufi sareng ari lapad rahmatuz zuhrufi sareng ari lapad rahmat dina surah az-zuhruf bitai eta tetep kalawan bitai zabarota eta tetep kalawan ta kalawan make ta zabaroh tegasna mah ta anu dibeberkeun ta anu henteu dibuleurkeun al-arafi dina surah al-a'raf rumin sareng dina surah rum hudin sareng dina surah hud kafin sareng dina surah kaf al-baqarah sareng dina surah al-baqarah nikmatuha ari lafad nikmat dina surah al-baqarah ari lafad nikmat dina surah al-baqarah salah sunahlin eta tilu ari lafad nikmat eta salah sunahlin eta tilu dina surah an-nahl Ibrahim sareng dina surah Ibrahim ma'an barina bareng akhiratun pirang-pirang anu tungtung uku dusani sareng anu kadua dina surah al-maidah ham dina samemeh hamma dina samemeh lafad hamma Luqmana sareng dina surah Luqman summa patirin salajengna dina surah Fatir katuri bari saperti dina surah At-Tur Imrona dina surah Imron laknat sareng lafad laknat biha dina surah Ali Imron wan nuri sareng dina surah An-Nur wa mro'atu sareng lafad imro'at Yusufa wa mro'atu Yusufa sareng lafad imro'at dina surah Yusuf Imrona sareng dina surah Imron al-qasas sareng dina surah al-qasas tahrima sareng dina surah at-tahrim maksiat sareng lafad maksiat yuhasu di anu ditangtoskeun itu maksiat bi qad sami'a dina lafad qad sami'a atau surah al-mujadalah syajaratad dukhani sareng lafad syajarat dina surah ad-dukhan sunnat sareng lafad sunnat patir dina surah patiri kulan kana saban-saban sahiji wal anfali sareng dina surah al-anfal wa harfin sareng dina harap anu tungtung gofirin
wa harfi ghafirin sareng dina haraf anu tungtung tina suruh ghafir. Qurratu ainin sareng lafad qurratu ainin ieu mah dina surah Al-Qasas. Jannatun sareng lafad jannatun ieu mah dina surah Waqa'at dina surah Waqiat. Fitrot sareng lafad fitrot, baqiyat sareng lafad baqiyat, wabnat sareng lafad ibnat, wa kalimat sareng lafad kalimat. Ieu surah-surahna tinggal ditingali dina syarahna. Ausatul Arabi dina tengah-tengah surah Al-A'raf wa kullu ma sareng ari saban-saban kaidah utulipa eta dihtilapkeun itu kullu ma jam'an dina jamakna wa fardan sareng dina mufradna fihi dina itu kullu ma bitai kalawan maketa uripa anu diuningakeun itu kullun janten sadayana tina bet wa mar'atu Yusufa sampai ausatul Arabi ieu meretelakeun tentang penulisan ta anu ditulisna kalawan make ta jabaroh atawa ta mabsutoh anu dibeberkeun lain anu dibulidkeun lain ta naon nu dibulidkeun teh ta marbutoh. Wabda bihamzi waslin min fi'lin bidom ingkana salisun minal fi'li yudom. Wabda sareng kudu ngawitan anjeun bihamzil wasli kana hamzah wasol min fi'lin tina fi'il bidommin kalawan didomahkeun tetep itu fi'il kalawan didomahkeun ain fi'ilna. Ingkana lamun kabuktosan naon salisun anu katilu harap anu katilu minal fi'li nu tetep itu salis tina fi'il yudomu eta didomahkeun itu salis. Waksiru hal kasri wal fathi waksir sareng kudu ngasrokeun anjeun hu kana hamzah halal kasri dina nalika kasroh dina nalika dikasrohkeun wal fathi sareng dina nalika dikasrohkeun anu katilu wal fathi sareng nalika difathahkeun anu katiluna. Wa fil asma'i ghairul lami kasruha wa fi wa fil asma'i sareng dina pirang-pirang isim ghairul lami kana salianti lam lam ta'rif kasruha ari ngasrohkeunana kana itu hamzah wa fiyun eta anu sampurna itu kasru. Ibnin ma'banatim ri'in wasnaini wa mar'atin wasmin wasnataini. Ibnin sareng kudu ngasrohkeun anjeun kana hamzah dina lafad ibnin ma'abnatin sarta lafad ibnatin imri'in sareng lafad imri'in wa wasnaini sareng lafad isnaini wa mar'atin sareng lafad imra'atin wasmin sareng lafad ismin wasnataini sareng lafad isnataini. Wahadzir sareng kudu wahadzirul waqfa bikullil harokat illa idza rumta fa ba'dul harokat. Wahadzir sareng kudu mikasieun anjeun al waqfa kana waqaf bikullil harokati ku saban-saban harokat illa idza rumta angin di mana-mana ngamaksud anjeun kana itu waqaf rum atawa angin di mana-mana ngawaqaf rumkeun anjeun babadul harokati mangka kana sapalina pirang-pirang harokat mangka ari itu rum eta kana sapalina pirang-pirang harokat illa bi fatin angin kalawan fathah au binas bin atawa kalawan nasab wasim sareng kudu ngaismamkeun anjeun isyaratan kalawan ngisyarohan bidhammi kana dhammah fi raf'in dina rafa wa dhammin sareng dina dhammah. Wa qad taqaddu nazmiyal muqaddimah minni liqari'il qur'ani taqdamah. Wa qad taqaddu sareng nyata parantos beres naon nazmi nazuman kaula al muqaddimatu anu jadi muqaddimah itu nazam anu jadi mimiti itu nazam miniti abdi liqari'il qur'ani pikeun jalma nu macakan Al-Qur'an takdamatan bari jadi hadiah. Alhamdulillahi laha khitamun summa sholatu ba'du wassalamu. Walhamdu sareng ari sadaya jenis pujian upat lillahi eta tetep milik Allah laha eta tetep pikeun itu nazmil muqaddimah hitamun ari panungtungan summa sholatu salajengna ari rahmat Allah ba'du dina sabadana itu muqaddimah wassalamu sareng keselamatan Allah ala nabi eta muga tetep ka Kangjeng Nabi al mustofa anu dipilih itu nabi anu diselir itu nabi wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi wa tabi'in min walihi
sareng ka anu turut sadayana kana jalan tingkah nyatana af'al sareng aqwalna nabi tegasna manhajna nabi jalanna nabi abiyatuha qaufun wa zayun fil adad man yuhsini tajwida yadfar birrasyad. Abiyatuha ari pirang-pirang betna itu mandumah qaufun wa zayun eta 107 fil adadi dina hitungan manari sasa jalma yuhsin eta ngaluskeun itu man at-tajwid kana tajwid yadfar mangka ngaraih yadfar mangka ngamenangkeun itu man birrasyadi kana pituduh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la syarika laka wa atubu ilaik. Hapunten sagala kalepatan boh dina lafadna dina logatna dina lafadna sareng anu sanesna bilih aya pertarosan pertanyaan oge konsul sareng sajabina mangga kantun komen tulis di kolom komentar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.